Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna bagian anu ka 110 na nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 110 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung tes. Nalika balad tentara karaton geus arele Nyi Hurik jadi timbul rasa kapanasaran jeung kahudang nafsuna. Dumeh para prajurit meh kabeh rarubuh ku si Giwang. Atuh corelat jeleng samrut. Nyi Hurik nyebrut deui narajang ka si Giwang. Tapi ngan ukur ngagiwar-giwarkeun badana si Giwang. Ku ngagiwar-giwarkeun badana si Giwang mampu ngimbangan kacepetan gerak Nyi Hurik. Malah saterusna kadenge Nyi Hurik ngagero sabab iga burungna kabeunangan ku hanteman dampaleungeun si Giwang anu memang nyidem kakuatan. Iuk cakuk des alah. Nyi Hurik langsung muringis nyengir bibirna nahan ka nyeri. Tapi sanajan masih nyengir nahan ka nyeri, Nyi Hurik tetep bisa ngalakukeun gerakan nyusul tepus ku panarajang susulan. Ngan orokaya kabeh panarajang Nyi Hurik mampu disingkahan ku si Giwang babarinaker. Ngadon sabalikna Nyi Hurik katut prajurit karaton terus kabeunangan kuruntuyan panarajang balasan si Giwang. Prajurit karaton kabeh terus rarubuh teu manggap mulia deui. Duak sauk cebrot des jungkal. Atuh Nyi Hurik nambahan rasa kapanasaranana. Harita manehna laju nembongkeun kamonesanana ngarobah wujudna. Sapotong kahandapna jadi orai
sedangkan kaluhurna tetap jelema ngan rupana jadi pikasieun. Huntuna jadi sihungan di antara letahna cagak dua. Sarta panona nu tadina hideung teh jadi hezo semu hurung. Tur kuku-kukuna jadi sareukeut para ranjang. Awakna jadi luhur nying celing sabab katambah ku jangkungna wujud buntut orai kahandapna anu meh 2 depa panjangna, gedena nyaruaan tangkal kalapa. Hiu-hiu geblug. Buntut Nyi Hurik anu meh sagede catang kalapa teh mata huak hiuk blag-blig-blug narajang badan si Giwang. Jelem kalayang plos. Kumaha atuh si Giwang nalika ditarajang model kitu ku Nyi Hurik. Awakna tetela jadi kakalayangan di antara serangan-serangan lawan, hampangeun naker lir umpama kapas. Bari ngawatek ajian pupul banyu panglumpuh, si Giwang ngalakukeun panarajang balesan. Gerakan si Giwang bener-bener cepet meh teu bisa dituturkeun ku kaseuketan panon musuh. Ukur 3 kali panarajang si Giwang mampu disinggahan. Tapi panarajang si Giwang nu kaopatna geus teu bisa dipondah deui. Punduk Nyi Hurik beunang diketig ku ngagunakeun tanaga lapisan sapinuhna. Mangsa jirimna kaluhur tukangan badan musuh, nyingkahan buntut musuh anu ngabahayakeun. Balukarna awak Nyi Hurik jadi matung kabungkus ku lapisan es. Teu bisa deui gerak naon-naon mangsa pundukna diketig ku si Giwang. Hiuk des. Si Giwang lamun ngagunakeun eta ilmu dina telaga lapisan sapinuhna, tetela nimbulkeun es anu bisa ngabekukeun badan lawan. Jika anu geus meunang ngatur barang jeung binasana Nyi Hurik, harita ti jero karaton anu pating belesat prajurit-prajurit karaton katut patihna. Nuturkeun orai sanca bodas anu panjangna meh 3 genep depa. Gedena ngaleuwihan ti catang kalapa. Harita ngaleor. Eta jirim-jirim anu bijil ti jero karaton teh dibarengan ku angin ngagelebug tarik pisan. Gejring. Meh bareng jirim-jirim makhluk tembong turun napak kana lahan anu handapna memang lain taneuh tapi haseup bodas ipis. Prajurit jeung patihna bangun geus surti kana tindakan naon anu kudu dilakukeunana. Sabrut kabeh jung jeleng laluncatan narajang ngepung si Giwang. Kiwari si Giwang dikepung ku welasan musuh, tapi sikapna tetap tenang mangsa ngungkulan eta kaayaan. Jirimna si Giwang jadi kokolebatan linghas nakeranan. Lir umpama kalangkang setan susah pikeun diimbanganana kudu jadi lawan-lawanna. Cilegadeg. Orai sanca bodas ngarobah wujudna jadi wujud Nyi Wisik. Anu salila ieu sok ngarobah wujudna jadi satengah manusia satengah siluman. Harita Nyi Wisik ngajanteng merhatikeun kanu keur tarung. Laju ngagerendeng ngomong sorangan. Tetela, jalma nu ngaran si Giwang teh sakti mandraguna. Bisa ngarogoh sukma nepi ka ieu alam siluman. Kalayan pinuh ku kawani sarta kayakinan. Nyaan, bener-bener sakti teuing si Giwang teh. Nyi Hurik bisa jadi beku kitu kabungkus ku es batu. Di mana es batu eta datang nanya? Dasar siluman, kadang ari ngomong nate sok tara make uteuh. Si Giwang katingali masih kokolebatan di antara samberan-samberan panarajang lawan. Sekaligus malas narajang kanu jadi lawan. Aneh, lain si Giwang anu kawalahan ngungkulan welasan lawan. Tapi sebaliknya ngadon welasan lawan anu kawalahan ku belasan panarajang si Giwang. Padahal di antarana aya Ki Patih anu teu kurang ti sakti anu ngilu ngahurup si Giwang. Ki Patih
sanggeus usaha satekah pola ngetrukeun pangartina gesan bisa ngarubuhkeun si Giwang. Akhirna manehna ngadon terus rubuh kabeunangan kuruntuyan panarajang si Giwang, nuturkeun prajurit-prajuritna anu blag-blig-blug rarubuh teu manggap mulia meh bareng. Nyi Wisik beuki kabuka matana. Si Giwang memang lain bantrak-bantrakeun pangartina. Tapi samemehna rajang, Nyi Wisik kadenge tumanya ka si Giwang. Giwang, Andika sabenerna hayang naon nepi ka nekat datang ka ieu alam siluman. Namane geus sakti. Naon deui anu kurang? Hayang beunghar anjeun teh atau hayang naon anjeun Giwang? Cek Nyi Wisik. Si Giwang nyerengeh seuri leutik ka Nyi Wisik bari gancang nembalan teu siga keur nyang hareupan musuh. Lain Wing teh ari sakti mantu ieu teh Nyi euy. Jadi alam manusia mah raga badag Wing teh teu bisa naon-naon Nyai. Lain hayang beunghar deui Nyi. Laju lamun lain hayang sakti, lamun lain hayang beunghar, naon maksud Andika datang ke tempat kula sarta nyeun kakacauan di ieu tempat? Wing teh sabenerna hayang kembang ganda pura dina Makuta Nyi Wisik. Wing mentari dona we, Wing teh hayang cager, hayang ngagunakeun deui ilmu pikeun ngabasmi kadoliman jeung kajahatan Nyi Wisik. Cek si Giwang. Nyi Wisik tembong ngadon ngahuleng sakedeung jiga anu terus mikir. Tapi gancang nyarita. Giwang, kula kudu muji kana wawanen jeung tekad anjeun anu cek Andika hade. Sabenerna mah kula oge teresep ka jalma anu sarakah jeung resep milampah kajahatan teh. Tapi geuning mun anjeun bener teresep kana kalakuan jahat, nah Nyi pecat jeung Nyi Lumut bet diantepkeun wae mangsa nyieun kaributan di alam manusia. Gawe barang jeung Mbah Buyut Kleng Saketi anu bilu ka bangsa deungeun tur khianat ka lemah cai. Urusan lumakuna di alam manusia kula memang teu boga wewenang pikeun ilu biung kana urusan alam manusia Giwang. Nah bet kitu Nyi euy, naon alasanana eta teh? Matak naon mun lakukeun bae atawa tindak manusia-manusia anu nyieun kadoliman jeung sarakat teh. Tapi cek beja mah anjeun teh sok nyulikan parawan kampung cenah di alam manusianya anu terus sok dijieun dayang-dayang bangsa siluman ngaliwatan anak buah maneh, bener teh Nyi? Giwang, tong diajar belet anjeun jadi manusia teh. Kula pangna nyulikan parawan ti bangsa manusia. Sabab eta manusia memang aya maksud teu hade ka bangsa kaula. Atawa alasanana aya kahayang dumasar tina hawa nafsuna. Hayang baleunghar, hayang kadigjayaan. Muntang tulung ka diri kula dina jalan pintas. Tapi geus ayeuna kula arek mere tanjakan ka Andika Giwang. Tanjakan? Tata. Meta tanjakan naon anjeun ka kuring teh Nyi Wisik? Ungkulan heula wawasen kula tilu geprakan Giwang. Mun anjeun anu unggul, ku kula eta kembang ganda pura dina Makuta arek dibikeun ka anjeun tanpa kudu aya imbalan naon-naon. Samemeh jalma sejen anu ngameunangkeun eta kembang Giwang. Oh, jadi anjeun teh menta tanjakan kitu ka uing Nyai? Bener. Kula meta tanjakan kitu ka anjeun Giwang. Tapi mun seg anjeun gagal, wayahna eta kahayang teh moal bisa kacumponan deuleu Giwang. Hoglah, teu naon ari kitu mah tanjakan anjeun ka diri kuring teh Nyi. Ku kuring ayeuna dilayanan lah. Mak jeung dulur uing ayeuna keur kaancam bahaya. Uing kudu buru-buru balik deui ngabantu indung jeung dulur uing. Hade, ayeuna urang tarung mimitian Giwang
tadah ya Giwang. Hiat. Nyi Wisik saterusna mah geus teu micen deui waktu. Cirimna ngacorelat muka Panarajang munggaran ka si Giwang. Panarajang Nyi Wisik tang tue leuwih hebat batan anu sejena. Kacepetan gerakna meh ibarat kilat. Sadar kana kayaan si Giwang oge, tang tue manehna ngabudalkeun sakabeh kamampuanana pikeun ngimbangan daya Panarajang lawan. Tarung anu karak sageprakan memang can aya tanda-tanda pihak mana anu bakal unggul atau anu kasoran. Masing-masing sarua mibanda kacepatan gerak anu hebat. Tur ngahakan waktu anu cukup lila mangsa lumakuna eta tarung. Tapi geprakan nu kadua mimiti tembong, si Giwang menang angin. Mampu ngarangseg kalawan ku Panarajang balesan. Serta manggihan celah kosong pikeun ngasupkeun Panarajang balesan kana anggota badan lawan. Hiu jamrot des aduh. Nyi Wisik ngajerit sarta gancang ngalayang ka tukang ngajauhan lawan. Sageprakan deui Nyi Wisik tangtu bakal mampu ditaklukkeun ku si Giwang. Tapi si Giwang teu wani gagabah atau nganggap enteng kanu jadi lawan. Atuh Nyi Wisik sorangan rada rumahuh hatena. Sabab ukur sageprakan deui dirina mertahankeun kayaan, nangtukeun nasib. Mun unggul meureunnan si Giwang anu bakal cilaka, kudu milu ka bangsana, sedengkeun mun dirina anu eleh jajaten, kembang gandapura dina mahkota bakal dipasrahkeun ka si Giwang. Harita gibeg Nyi Wisik ngarobah wujudna jadi orai sanca bodas anu pang badag-badagna jeung pang panjangna. Bari ngabijilkeun sora ciri khasna tembong narajang ka si Giwang. Hiuk sewu. Buntut Nyi Wisik meta cepet nakeranan datangna. Arek ngagebug bari melit awak si Giwang. Si Giwang mun seug di alam manusia ngarandapan eta kajadian. Terus make raga badagna mangsa ngungkulan kakuatan Nyi Wisik pamoalan manehna bakal mampu ngungkulanana. Tapi ku sabab si Giwang teh sukmana harita anu keur tarung, matak teu aneh mun mampu teh ngungkulan wawasan Nyi Wisik. Jeleng kolebat plos. Si Giwang ngabelesat ka luhur nyingkahan Panarajang musuh. Buntut orai ngabelesat handapeun suku si Giwang pisan. Si Giwang ngarapal deui ilmu ajian banyu panglumpuh. Lumpat ngalayang muruhulu Nyi Wisik. Tapi dengan sakilat badan Nyi Wisik lembah buntutna langsung ngudag badan si Giwang. Laju beunang dibelit meh salaput badan. Katara sirah si Giwang lol-lolan. Eulegegan hayang leupas. Siut buk rat. Aduh. Awak si Giwang dijungjungkeun ka luhur ku buntut orai Nyi Wisik. Si Giwang oge teburu ngagero nahan kanyeri, bari awakna gugurubugan hayang ngalepaskeun diri. Cag kayaan tarung di alam siluman urang tinggalkeun. Caturkeun di Gunung Guntur nu tarung beuki ragot. Katingali Kirotan jeung Mbah Buyut Keling Saketi anu ragot tarung tetep kawas memehna meh imbang. Sabaraha kali Kirotan jeung Mbah Buyut Giling-giling bisa ngasupkeun Panarajang kana badan masing-masing. Hiu jabrot ala aduh. Srok Kirotan jeung Mbah Buyut Keling Saketi tembong ngawarangun deui jurus jeung pasangan dina ilmu pamungkasna. Sarta teu lila duanana pating galero handaruan. Iat Corelat jeleng kolebat. Sarta saterusna
dua jirimna tembong pating kolebat silih papag mangsa ngadu kakuatan puncakna geus teu bisa dipondah deui terus lumangsung ngaliwatan leungeun masing-masing anu bantrok sarta kadenge sora nu ngabeledag tarik pisan mungguh ngeundeurkeun ka saantero jagat di eta patempatan dituturkeun ku dua sora nu pating galero panjang nahan kanyeri bari dituturkeun ku awakna ngajarengkang ka tukang laju rubuh maring lemah duak beledak duak deus ala cengkang koleang kedebut. Mbah Buyut keling saketi rubuh maring lemah langsung teingat di bumi alam. Sedangkan Kirotan waktu rubuh maring lemah teh langsung ke kerajaan sakedeung sarta panona ngaburileng ka luhur ninggalkeun bobodasna wungkul bari tina bibirna nyebrot getih kental seger keneh bari dalambaran sarta saterusna mah Kirotan langsung cicing pikeun salilana lantaran nyawana ngalayang. Dinten teh oge tetep Kirotan memang pangartina rada handap tina pangarti Mbah Buyut keling saketi beda salapis ipis akibatna Kirotan anu ngalayang jiwa sanggeusna bantrok kakuatan pamungkasna. Basa tadi lumangsungna bantrokan kakuatan tur nimbulkeun sora anu ngabeledag tarik ngajadikeun Mak Uti kaganggu pagaweanana leuwihna teh eta gede leutikna ngabantu ka Nyi Ebah jeung Jaka Satria anu kawalahan mangsa ngungkulan kagarangan Mbah Buyut giling-giling sabab Mbah Buyut giling-giling ngarandegeun gerakanana waktu ngadenge sora nu ngabeledag tadi. Nyi Ebah jeung Jaka Satria jadi meunang sanghapan pikeun ngarenghap ngailangkeun kacape. Balas nguras tanaga jeung pangartina mangsa ngungkulan kakuatan lawan. Atuh Mak Uti gancang nyidakepkeun deui leungeunna. Teuing naon maksudna atuh. Can kanyahoan naon tujuan Mak Uti nu sabenerna. Kembang gandapura dina mahkuta katempo endag lir umpama anu katebak ku angin gede mimitina mah lalaunan saterusna bukilila ngendagna buki oyag narikan eta kaayaan teh mungguh jadi pangaruh pikeun Nyi Wisik anu masih tarung jeung si Giwang di alam gaib pangaruhna nyaeta Nyi Wisik jadi teu tenang sabab sadar kembang gandapura dina mahkuta aya nu arek ngarebut sacara licik dipaling ku Mak Uti. Alhasil tarungna Nyi Wisik jadi teu panceg. Kakuatan buntut oray sanca anu melit kana awak si Giwang jadi ngandoran. Si Giwang akhirna bisa leupas tina pelitan buntut Nyi Wisik anu langsung ngarobah wujudna sarta ngalawan kakuatan Mak Uti. Kembang gandapura dina mahkuta beunang direbut ku Nyi Wisik anu bogana ti kajauhan. Leuwihna teh eta arwahna Mbah Buyut giling-giling ditojo ku sinar warna bodas laju ditarik ke alam siluman. Siut kubrag. Raga manusia nu salila ieu dipake kasarakahan ku Mbah Buyut giling-giling. Ujug-ujug ngagubrag tepupuguh geus eueuh nyawaan kaambung bau anu teu ngeunah ku Mak Uti jeung ku Nyi Ebah katut Jaka Satria anu langsung pada nungkupan irung. Si Giwang ngadon ngahuleng bari merhatikeun Nyi Wisik anu ngaciwir rohna Mbah Buyut giling-giling anu marakayangan bae di alam manusia. Belesat Nyi Wisik ngabelesat kawetaneun karaton ku si Giwang gentak disusul. Tetelah Nyi Wisik ngabelesat kawetaneun karaton teh anu ngadadak aya lombang gede tur di jero lombang tembong aya seuneu ngagugudag. Mbah Buyut giling-giling anu tinggal rohna kadenge ampun-ampunan nalika geus deukeut eta lombang seuneu. Tapi ku Nyi Wisik teu didenge
ngan belewer we eta ruh Mbah Buyut giling-giling teh dibalangkeun kana lombang anu di cerona ngunguntab seuneu anu ngabebelah. Koceak. Mbah Buyut giling-giling langsung ngoceak mangsa awakna ngagebrus kana eta untaban seuneu. Mangka riwayat hirupna Mbah Buyut giling-giling tamat sambat dinya. Jeleng koreba. Nyi Wisik jiga nu geus nyaho ti tadina. Yen si Giwang nuturkeun ka dinya. Gancang nyamperkeun Nyi Wisik ka si Giwang bari pok nyarita. Giwang, takdir anjeun memang hade. Hayeuh, ieu kembang gandapura dina mahkota teh keur anjeun bae dipasrahkeun ku kaula ka anjeun. Sabab jelas anjeun anu unggul mampu ngelehkeun kuring. Teu kudu neruskeun deui ieu tarung. Lantaran mun seug anjeun jalma lemah, moal kuat digulung ku buntut awak kuring. Anjeun bakal ajal dina kaayaan awak bubuk. Hayeuh, cokot Giwang. Ieu kembang teh hak anjeun ayeuna mah. Tong heran. Ieu kembang gandapura dina mahkota geus aya dina leungeun kuring. Sabab ku kuring tadi kaburu dicokot. Lantaran mun ieu kembang teu buru-buru dicokot, ampir bae ieu kembang dipaok ku si Uti jago kolot awewena. Hayeuh, geura cokot ku anjeun Giwang. Tulungan indung anjeun anu kiwari keur kaancam bahaya ku Ma Uti. Si Giwang garo-garo teu ateul kana sirahna. Bener eta teh Nyi. Kembang gandapura dina mahkota teh keur uing. Kumaha carana ngagunakeun eta kembang teh Nyi? Cek si Giwang. Gampang Giwang. Ieu kembang gancang dahar ku anjeun sanggeus anjeun engke aya di alam manusia. Tapi anjeun kudu geus aya dina raga badag sorangan ngadaharna eta kembang. Mangka gering anjeun bakal cager pulih seperti sabihara-sabihari deui Giwang. Oh gitu. Bener pisan. Sok buru geura cokot ieu kembang gandapura dina mahkota teh Giwang. Anjeun geus eueuh deui waktu pikeun loba ngomong jeung tatanya. Juk geura balik. Kuring janji moal aya deui manusia anu diculik ku bangsa kula lantaran kasarakahanana. Sebab kula bakal ngubur jeung nutup ieu patempatan lita tina panempo manusia anu parawekeun akalna. Tapi lain harti ti alam siluman oge bakal sirna lain. Tetep bakal aya ngan bakal eueuh teh guha di alam manusia katut ieu kembang. Sabab geus aya hakna nyaeta anjeun pisan. Guha anu nepungkeun alam manusia jeung alam siluman bakal sirna Giwang. Oh gitu. Si Giwang jiga anu beakeun ku caritaan. Banget helok ku kaayaan. Ngan kaburu pok deui Nyi Wisik ngomong bari satengah ngajurung-jurung titah mangkat ka si Giwang. Kembang gandapura dina mahkota di asong-asong ka si Giwang. Malah ti hareupeun si Giwang ti kajauhana ujug-ujug aya jalan ngabulungbung dipapag ku sinar warna bodas. Giwang, buru anjeun geura mangkat. Tong loba ngomong. Ieu kembang teh gancang geura bawa ka alam manusia. Sarta tuturkeun jalan anu ngabulungbung katut sinar warna bodas. Eta mangrupa jalan pikeun anjeun mulang ka alam manusia. Saacan kukula ditutup lawangna. Cung, geura miang Giwang. Si Giwang oge ari dikitukeun mah teu talangke. Gancang nampanan eta kembang gandapura dina mahkota. Oh, nuhun atuh Nyi euy. Tetela anjeun teh bagor kacida geuning ka uing teh. Geus mere ieu kembang. Sarta embung neruskeun wakuna deui ieu tarung. Nuhun nya Nyi. Nya, jung geura mangkat Giwang. Atuh gancangna carita, si Giwang terus wae amitan, laju ninggalkeun Nyi Wisik, ninggalkeun alam siluman.
Si Giwang samemeh indit ninggalkeun Nyi Wisik dipepeujehan ku Nyi Wisik. Mun nalika leumpang mapai jalan anu ngabulung-bung teh teu meunang ngareret ka tukang. Si Giwang nurut terus we leumpang nuturkeun jalan anu ngabulung-bung jeung caang. Anu caang ku sinar bodas teu loba luak lieu ka tukang, lempeng we leumpang. Kocapkeun Ma Uti satu tas ngarandapan hal kagagalan nalika arek ngarabut kembang gandapura dina mahkota. Ma Uti ujug-ujug ngaleungit. Ngadadak punten nalika Ma Uti nyaksian kembang gandapura dina mahkota ujug-ujug ngaleungit. Ngadadak Ma Uti jadi murang mareng ambek ka Jaka Satria jeung Nyi Eba. Tapi samemeh Ma Uti ambek, eueuh waktosna kabujeng Seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.